Sore geus datang, panon poe condong kakulon, murid trengse diajar, hatena karasa gumbira, lempang babarengan silih caritariung. Di jero hate leutik, kahayang ulin ngagelebuk. Tapi, naon nu bakal diulinkeun, patarosan timbu, ngajadikeun obrolan nu matak mikir sakedapan. Alhamdulillah, ieu murid sakape diajar kalayan. Kade tur hati-hati. Kade tong bilang kudu naon nu tos diajarkeun nya. Siap, Bu, habis rencana dari dia lah, setatan mulang. Mangga, tapi ulah lamin teuing nya, engke waktu salat maghrib kudu atos arwin nya. Hati-hati ulah jauh ti dieu. Mun Bu, atur nuhun. Ibu bade uyeulan nya. Assalamualaikum. Oh bener we, poena diajar teh geus beres. Awak teh karasa capek, tapi hate pinuh kabungahnya. Beres pisan, ayeuna kumaha? Bade cing lagi dia, apa napi bade marulang? Saena calik di dia sakedap hawana di dia tiis matak menyegarkan kana pikiran. Tapi lamun cicing naon lagi dia, ayeuna rencana melalui resep main apa di biro imam. Bener pisan ayeuna mah barudak teh teterang karena rupi-rupi permainan zaman baheula. Kata karasa nganyakal pisan padahal di jero permainan eta loba aturan, hikmah jeung cara ngahijikeun. Ngadangukeun omongan nu matak mikir jero, rasa hanjelu robah jadi kahayang nu kuat. Hayu urang mulangkeun cek sora di jero hate. Kaulinan basajan nu mere kabagjaan murni. Teu butuh barang mahal, teu butuh jaringan gancang, ngan butuh hate kabuka jeung kahayang pikeun babarengan. Lamun kitu, hayu urang ulin make cara kaulinan baheula. Urang apal sababaraha kaulinan zaman baheula. Non we nu maneh apal sebatkeun langsung. Aya galah jeung pecele. Aya oge, kucing nanggung, jeung kantor laptop mata aplikasi dieun. Nah, nya dina zaman baheula kabeh resep. Tapi ayeuna hampir poho. Nama perubahan plus karodak teh anu datang dari kesenangan tapi ayeuna hayu urang ngalikeun kebiasaan di ieu. Ulin make alat elektronik gancang mere bunga, tapi gancang oge ngaleungit, teu nyesa dina ingetan. Ulin tradisional merlukeun gawe babarengan, kabagjaana leuwih jero, awet tur nyaman di hate. Ngajarkeun kasabaran, ngalatih kapinteran pikiran, ngahijikeun rerencangan siga hiji kaluarga sorangan. Sore beuki poek, cahaya panon poe mimiti leungit. Tapi hate barudak tetep caang ku rasa bunga. Maranehna ngarasa kebagjaan nu beda ti biasana, nu teu bisa kapanggih tina layar alat elektronik. Karasana meunang hal nu mulya, tur teu meunang leungit. Warisan budaya karuhun nu kudu dijaga nepi ka
mangsa haru. Mending ayeuna urang uik ka rumah masing-masing, tapi satu acana urang pesantunya. Waktuna mulang geus datang, tapi hate tetap aya di dieu. Mawa kenangan amis nu moal bakal dipopohokeun. Agama jeung budaya duanana sarua pentingna pikeun ngawangun manusa nu hade, mulia jeung bener. Hayu urang jaga, hayu urang lestarikeun babarengan.